kerasa waktu jam 10 deh. Ya tugas acan skripsi. Poho modemna can meuli nya kuat tauhan beak. Duh, kumanya. Oh, minta antar si bos angun. Halo Cak, Ke di mana urang keur nangkring Cak di harapan imah di dalam biasa. Naon kitu Cak Iya tugas urang can parat ngerjakeun di mage laptop beak kuatana. Terus teh minta anteur we ngawifi ka ditu kareup. Duh Cak hampura lain mau ngobaturan. Sieun ka dieu mah tempatna. Pamajikan si nyarekan keluar. Oh, tuh bae itu bisa mah we. Bae we urang sorangan ka ditu ngawifi.